Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajangkrik di kebona Mang Anas anu ngajawabna tarik didoakeun hutang ngacing lunas. Wah ditarik katengali nu loba hutang mah tiungan yang soal ulah dibenerkeun. Di alun-alun loba kendaraan anu ngajawabna laun hutang ngacing nambahan. Sekali deui ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyaan bedas kana hutang madu. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalam ala rasulillah sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah taqriran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum Tadi banting-banting bungkus. Gelas. Lanjut gitu lanjut. Anu kusim goreng dipika hormat para sepuh anu sami rawuh, para alim ulama anu mulia, para guru anu luhur ku ilmu, para kiai anu jadi penguat ieu negeri. Hilap oge Bapak Kades, Bapak Camat, Bapak Lurah, ibu-ibu nu ku Allah dipikarindu. Amin atuh ceun. Amin. Marohok kene teh. Ibu-ibu nu ku Allah dipikarindu. Bapak-bapak nu ku Allah dipika cinta. Jajak kawan oja daya desa nanya desa naon teh? Susu atas hati. Desa naon Bu? Ciomas. Kecamatan Wanjalu. Naon deui? Kabupaten? Negara? Oh, masih Indonesia teh. Masih. Alhamdulillah. Oke, sadaya nu hadir sakieu sahibul hajat, sahibul maqasid anu ti sadaya. Oke, sahibul son. Sok dipohokeun sahibul son. Namun teh ieu gawat bahaya. Kemarin rek ceramah Gus Tarik pareum. Karena sahibul son mudah-mudahan cing betah. Mudah-mudahan cing barokah. Amin ya rabbal. Mugia orang sadaya rahmat inayah di Allah Subhanahu wa taala. Putra putri orang soleh tur solehah digampilkeun dina milarian nafkah, rezeki orang berlimpah, usia orang barokah, orang akhirna masuk dina surgana Allah Subhanahu. Anu loba hutang atau mudah-mudahan cing lunas. Aya doana supaya hutang lunas, aya doana. Hoyong doana. No, cing kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Kucing kompak roda tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni maksakeun bayar hutang. Mun teu dipaksa moal. Udah dipak. Lagi mun aya duit, makana ngadoa. Cing seueur do. Alhamdulillah. Rabbil
Urang doakeun para kiai, para alim ulama di dieu muga-muga ku Allah Subhanahu wa taala dijaga, diriksa, dipanjangkeun yuswana tur barokah. Ala hadini awani kulli niyatin shalihatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu. Amin ya rabbal alamin. Puji anu jadi mimiti yang ngaji urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati. Allah anu maha suci, Allah anu nyiptakeun langit sareng bumi, Allah anu nyiptakeun lalaki jeung oke Allah anu nyiptakeun aki-aki jeung nini, Maija aya, Mahaji, Cemimin, Cemumun, Bapak Maman, Bapak Mumun, Mimin, Cetuti, Tati, Tita, Teti, ngaran teh ulah disingkat-singkat cing hade. Bututi jeung Butati ngobrol duaan cek Bututi ka Butati. Buta ka dia. Cek Butati naon Butut? Ulah disingkat cing. Saur Nabi innakum yaumal qiyamah tad'una bi asma'ikum. Hei, engke di akhirat orang dipanggil kalian nama orang sadaya. Fa ahsinu, maka perbagus nami orang. Betul? Nami nu hade teh tina Al-Qur'an. Tina Al-Quran ada teh aya ibu-ibu datang Ustaz putra abdi tina Al-Quran naon ceu syaitonir rajim itu curug tina Al-Quran ayeuna zaman modern ngaran oge modern Siti Samsungnya Xiaomi Alkipo ya merek kabeh dipake ngaran ya Allah ya Rabbal Alhamdulillahi Rabbil Alamin anak pertama amin Ar-Rahmanir Rahim 2 3 Rahman Rahim panggilan Mang Oman jeung Mang Ohim Maliki Yaumiddin 4 5 Malik jeung panggil kana Fatihah akana al speaker Al-Fatihah karumpul tidak Al-Quran makana hadirin kaum muslimin rahimakumullah nalika kaduh murang kali pasihan nami anu sae puja anu jadi pembuka ieu acara urang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla Allah anu maha perkasa Allah anu maha bijaksana Allah anu nyiptakeun manusia Allah anu nyiptakeun surga kali neraka surga kanggo jalmi anu bertakwa neraka kanggo jalmi anu dorak tukang coba cap coba tua to, tunyak kon, tujah teh, tujang tan, rujak kon, liang on, alright. Astagfirullah. Allah nyiptakeun manusia endah luar biasa, hebatna ciptaan Allah Subhanahu. Makanya bersyukur karena nikmat di Allah Subhanahu. Nikmat Allah selalu terkucur moal tiasa kurang diukur. Nikmat Allah selalu terkucur ka tukang bajik, ka tukang bub, say, kenur, ka tukang semur. Tung dugi ka para guber, oge ka jalma anu resep nepakmu. Syukur karena nikmat Allah. Alhamdulillah. Bahkan orang cari di atas nikmati Allah Subhanahu. Ada sarehat di dia sehat tuh. Kalau mau gering bisul dina bujur mah lieur. Gering bawa dina nu gering na bujur tapi kan utak inyan ge. Mata gede arti kalau utak inyan teh mun bisul eta segala. Salawat kali salam kajunjungan orang sadaya habibana wa nabiyyana Muhammad Rasul anu mulia suri tauladan panglima anu bijaksana candika agung Kangjeng Nabi Muhammad diutus ku Allah dipikanya ku Allah Subhanahu maka ya orang sadaya kempel di dia di nararaga mika cinta ka baginda Rasulullah Muhammad cinta tebu ka Rasul. Ih, ulah ditanya
perkara cinta ka Rasul mah urang umat Nabi Muhammad mudah-mudahan ke di akhirat urang menang syafaat di baginda agung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanan salat Nabi aksiru sok dilobakeun sholawat ka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Papunten ieu suanten teh pangarsa rada salat becek. Muter terus ya teh. Aduh doakeun enjing oge lanjut deui. Loba kan? Nah, mohon dikeder teh loba undangan teh loba amal. Ayo kana ompok wae. Encan ieu ge lucu. Kedui dah. Gua bola-bola acan. Rumahnya bari ngopi engko gitu. Heureui. Namun loba amal kakarek loba doa cik. Astagfirullah. Tapi memang orang teh butuh doa. Eta kan duit teh wae. Astagfirullahaladzim. Namun loba doa karek loba dunia. Belum tentu duit mah aya. Ya Allah ya Karim, tapi benarnya insya Allah sehatnya lamun aya aja cinta ka salaki cek salaki tilu poe tilu peuting terbalik asal mere seminggu 2 minggu keluar kota teu naon asal ditipkeun mana duitnya sebantu duit aya. Nah itu nambahan sih cai emang aku toren sejam 2 jam 7 jam 4 jam cek pingsan itu nah ya kamu jawab Haji. Nah alhamdulillah doa ke Allah subhanahu cinta ka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena rada serak-serak apunten kayak bilih ke tarik teuing nya biasana ka Joger ka Amerika ge tarik aya suara gitu. Ya Allah ya Karim. Ieu ge da kudu nama ayeuna teh ka Jakarta cuy teh. Anu undang nah ka Jakarta. Tadi we Panjalu ningali Ocut. Nu tuduh ngawar-ngawari mah komo itu si Gandeng Lesti asik. Nah itu mah Lesti Kejora, ieu mah Lesti Kejedot. Ya Allah ya Karim. Urang sholawatan heula. Siap sholawatan siap? Siap sholawatan siap? Siap kompak. Moal nundutan. Moal baralik. Rek naon? Siap. Biasana sok pembukaan ku ayat ieu aduh rada abot. Isin tadi ku kori aduh meuleuki. Tadi kori raosan lu suantana? Aya bisa kitu aya teu? Manggil salaki nya gerebek, manggil ngaran Yanto ka dieu. Doraka, Payantra ya. Jadi aduh punten ya. Siap. Salatullah salam ala taha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Sekali deui salatullah salam Allah Allah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassala bibis Allah Allah Rasulillah mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah lamun ngaji kudu jampe ulah bari nyoha komo lamun bari sare bisi digondol ku kalong kalau wewe sok sadaya lamun ngaji kudu ulah bari nyoha popotoan mah tenang komo lamun bari bisi diteke ku Pak RT bonus
istiqomah dalam ibadah agar engkau mendapat berkah. Awas jangan banyak gibah, amalanmu bisa musnah. Tuh dua istiqomah. Mana suaranya itu? Suaranya barahon sekali deh ya, tanggung jawab. Istiqomah dalam ibadah. Nah, agar engkau berkat apa wae. Terus alhamdulillah. Hiji deui. Loba duit, loba dulur, duit kalah labur, lain dulur, lain batur, kapan duit anu ngatur. Tuh dua. Bukan duit kelancar. Itu di istiqomah. Ciomas, oh, duit dah. Dengan naon ucapnya? Alhamdulillah, hidup. Aduh, ketinggalan malah usah nanti. Necing bareng har, ini rebal, bayar utang. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Urang di dieu teh nuju eling lahirna Kangjeng Nabi Muhammad ieu teh tepat pisan wengi Senin tanggal 12 Rabiul Awal pas insyaallah wengi ieu makana enjing teh libur bener gak? Pre sakola makanya insyaallah ieu ka subuh. Can adan mah teruskeun ke deureuh. Istiqomah. Benar Bu? Ya Allah ya Karim. Bu? Halo? Saha nu bagja di alam dunia ieu teh cok? Aya 3 hiji patani, 2 tukang dagang, 3 PNS di antara nu 3 ieu teh saha nu paling bagja teh cok? Taninya. Belah dia, Pak, saha nu bagja, Pak? Tani, tukang dagang jeung PNS. Anu paling bagja? PNS. Terus ede. Oh, penasaran. Nanya ka petani, "Pak, kumaha rasana jadi petani?" Naon jawabannya? "Oh, ojak ripuh jadi petani mah." Naon cenah? Ripuh. Nah, ripuhna unggal poe kudu ka sawah, bobolokot ku kesang, bobolokot ku taneuh, nya kahujanan, nya kapanasan. Hasilna cantan ku mundal, komo lamun aya hama, komo lamun hujan wae, komo lamun halodo panjang. Rip. Oh, ayeuna mah geuning zaman 3R. Naon 3R teh? Rungsing, ripuh, rungkad. Naon rungsingna, Cuk? Zaman ayeuna budak ditanya, "Jang, salah rukun Islam?" Naon jawabanna? "Kamu nanya." Budak cuman, budak Budak gitu. Wah, Ustaz geus lieu teh, Cuk. "Jang, di mana?" "Kamu nanya." Terus pae ditanya ku malaikat, "Man rabbuka?" "Kamu nanya." Ketemu malaikat kades yang budak kita. Kamu nanya. Ya tuh ayeuna mah Pak, rek salam ge. Ustaz geus lieu eta budak kakikilan. Budak ya. Katingali di wajahnya gitu. Ya Allah. Miskin ditawak Pak. Aya gitu aya. Tiung ngate hideung.
Tiungna hideung, katingalin di kacero-cerona hideung. Mun diulah dibenerkeun laki kieu ah. Katingalin. Patani, cek patani teh tuh, anu paling bagja mah itu, saha? Tukang dagang. Kumaha kitu? Tukang dagang mah unggal poe ge ka pasar menang cuan. Menang naon? Cuan. Cuan teh naon sih? Apa? Teka panasan, teka hujanan, ngeunah jadi pedagang mah. Di mana lebaran aya maremana. Ngeunah jadi pedagang. Tukang tani nguluh ke pedagang. Penasaran datang ke tukang dagang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon jang bade naros Pak mangga. Cik kumaha Pak rasana jadi tukang dagang? Yang jadi tukang dagang ripuh. Sarua. Naon cenah? Kumaha ripuna? Jadi tukang dagang mah unggal poe kudu ka pasar, lamun teu ka pasar moal meunang naon cuan teh tadi? Fulus, fulus mamfus. Atuh tukang dagang mah can tangtu, can mikiran modalna, can mikiran untung rugina, can mikiran nu datang teh euceu eta emak datang nanya hungkul. Moal manteu. Ieu cabalaha, ieu cabalaha, ieu cabalaha. Pedah beda 500 ka ditu. Aya nu kitu. Tiung hejo apa? 10.500 di ditu 10.000 ka ditu. Ripuh ternyata jadi tukang dagang, cek tukang dagang teh tuh aya anu bagja nu ngeunah saha? PNS. Naon PNS teh Neng? PNS. Nah gitu. Ngeunah PNS mah kumaha? PNS mah teu ngantor oge meunang duit. Lamun gering aya askes, lamun pensiun aya naon? Pensiunan dina panalebaran aya THR. Bener loh. Jadi tani nuduh ka pedagang, pedagang nuduh ka PNS. Datang ke PNS. Suara nancet. Ini pantau. Dibuka pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. PNS. Jadi ngaran teh PNS. Pak bade naros kumaha ajan? Rasana PNS teh kumaha cing Pak? Ya ripuh. Eta ripuh deui wae. Jadi nanya ka tani rip, nanya ka pedagang lu, nanya ka PNS ngarahuh. Naon kitu ripuna Pak? Cu PNS. PNS mah kieu-kieu wae jan. Jadi pecelengkeun kanu jauh, hasilna sakitu-kitu, THR sakitu-kituna. Tuh nu meunah mah patani. Kumaha kitu patani? Patani mah aya modalna bisa pertonton hasilna. 3 bulan cukup, sesana mah toongan hungkul sawah teh. Bisi aya ama, bisi cairna saha. Tuh nu enak mah tukang dagang. Aya maremakna. Eta PNS nyalahkeun ka patani jeung tukang dagang. Ai marari puh geuningan rari pujol aya sorangan jelema bapak-bapak buukna acak-acakan surat siri sorangan kepikiran baju tong ningali ka dieu jelema baju gewok mah aku mirip gewok surat siri sorangan aya dahareun tinggal dihuapkeun kepikiran baju kepikiran celana kadang pondok sabelah kadang cuma ke celana ditanya bapak sih nu bungah gitu saha bapak teh nu gelok makanya bagja teh kudu jadi nu gelok lah ternyata cek jalma nu paling bagja nyata jalma anu bersyukur karena nikmat Allah subhanahu. Lamun bersyukur nanya ka petani kumaha rasana jadi tani? Alhamdulillah. Kumaha rasana jadi pedagang? Alhamdulillah. Kumaha rasana jadi PNS? Alhamdulillah. Cek tani, nikmat jadi tukang tani mah aya suluh tinggal hayang suluh tinggal ngalak, hayang cengek tinggal metik, hayang cau tinggal nuar. Alhamdulillah. Jadi tukang dagang mah ngeunah, hayang beas tinggal hidup, hayang endog tinggal mencet tinggal bujur hayam.
Hayang naon minyak tinggal ngicikeun alhamdulillah. PNS alhamdulillah nikmat jadi PNS masa kieu-kieu ge aya andalkeuneun alhamdulillah. Anu ripuh mah anu ngeluh, anu ngarahuh, anu ripuh. Maka zaman 3 RT tadi R nu kahiji naon? Rip. R nu kadua rung. R nu katilu rungkah. Naon rungkana deui? Bu, zaman ayeuna barudak apal keneh lagu TikTok daripada sholawatan. Bener tuh. Zaman baheula mah kan zaman TikTok di Lebuan. Ayeuna mah zaman TikTok di Labuan. Zaman baheula mah sholawat reang di mana-mana. Ayeuna mah apal keneh lagu TikTok. Cing urang teh sulat. Ajo jing. Kagok lanjutkeun ah. Ajo jing. Ajoji. Ganti syairna, da urang mah muslim. Syairna dirobah urang muslim. Neng papat ulah poho kana salat. Terawih itu cuy. Mungkin. Terus tuang can ce. Paingan atuh jangan dicaleuy. Teroret dulu siap cingko bang neng harus siapa neng papat ulah poho kana sholat neng puji ulah poho kana ngaji Bapak Ishak ulah poho kana infak Bapak Ridwan ulah poho kana wiridan lamun ngaji ambil wirna kudu jempek lamun ngaji ulah ngoprek HP wae lamun ngaji matana ulah sarek bisi angke diteke kupa RT eta kupa RT eta kupa tereng tereng itu tadi mah dicolok alhamdulillah tuh benar tuh cok tapi cenah orang dia mah Pak tadi rajin ngaraosna alhamdulillah siap di jam 2 subuh oke cenah bisaan baca Quran lagi rajin bias di tes wias cing di tes lanjut katanya amma yatasaalun lain Allah lanjutkeun wadduha luar biasa al-qari'ah qul huwallahu ahad gampang panlecakna subuh eta lohor maghrib oke isya Al-Ikhlas teh ini urang pondok saeutik pasti bisa pondok saeutik Shad Sudah kolo Ane bener Nggak shad now Dot cenah nggak shad Dot lanjutkan Shad Shad Gelo Ane ke sodor Acan aja ke surat coba ini gue can lulus mulu dada boy lanjut mas adik kaf terus kokap sadaqallahul guys makanan ngaji ngawas istiqom ke masjid ke madrasah ulah molor alhamdulillah innalillahi nya geus sodot alhamdulillah hadirin kaum muslimin jamaah rahimah Nabi Muhammad Rasul anu mulia suri tauladan pemimpin nu bijaksana diutus ku Allah dipikanya ku Allah subhanahu Nabi orang Muhammad
Nabi urang sarerea anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana Ramana Gusti Abdullah Ibuna Siti dibabarkeun di Mekah wengi Senin tahun gajah langsung Siti Aminah Nabi Muhammad lahir alam dunia ningal cahaya mending ngemprai caang cek nalika uceng ngalahirkan budak caang apa medem tak ulang jengkang jeng Nabi Muhammad lah bener apa kok buah-buahan sorondo ika anak jadi asa Nabi Muhammad lahir di Mekah ayah berkumandang Allahu Akbar sabab naon lahir sosok anu mulia anu bijaksana anu hebat Rasulullah Muhammad makanya tadi diawaskan laqad kana lakum fi rasulillahi ada dalam diri Rasul contoh anu terbaik anu hebat alhamdulillah naon contoh hede Rasul mah bertakwa ke Allah subhanahu cok takwa teh naon atuh cok lain orang Batak orang Jawa naon takwa teh ditaros ka santri mahwa takwa al imtisalu awamirillah ngajalankeun perintah Allah subhanahu ninggalkeun larangan Allah subhanahu tapi orang sederhanakeun supaya ngerti bin paham takwa teh hati non cerita takwa teh Sayyidina Umar kan ditaros itu takwa teh nalika urang lempang di mana jalan pinuh ku cucuk duri paku hati di imah hati-hat di pasar hati-hat di pasir hati-hat ke jalan hati-hat ke mikir hati-hat ke reuneuh hati-hat ukur hamil ge kudu hati-hati keur hamil dibacakeun ayat Al-Qur'an Ar-Rahman Borosok owa bayina lahir soleh tur solehah amin ya rabbal masya Allah ieu mah keur hamil dinyanyikeun lagu deui sakitnya tuh di sini di dalam hatiku cikini sini bang tarik jadi kah balikan deh tarik cikini orang iri hidupnya gak bahagia Cikampek hidup capek kalau gibahin tetangga Cianjur sampai Ciomas rajin bersyukur jangan banyak emas Sumedang sampai Palembang rajin sembahyang biar hidup tenang rajin sembahyang biar hidup menang rajin sembahyang biar hidup senang senang nyawa sepi alhamdulillah salat sembahyang ciri tina jalmi anu bertakwa ka Allah subhanahu naon tadi takwa teh hati maka cok di imah kudu hati-hati suami salaki ke pamajikan hati-hati namun hayang nyontoh Rasul sallallahu alaihi Rasul mah ka istrina bodoh lagi hati-hati neng manggil lagi dengan panggilan yang musra yang merdu ya Khumairah wahai perempuan
perempuan yang cantik jelita kemerah-merahan vivinya. Oce sok dipanggil gitu apa cara? Kokot nungkul. Makanya dibedak ceu. Bedak dah 2 cm kan orang teh. Sok dah cuma lamun kaundangan paling minor siapa? Ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu 2 cm bedak lagi. 8 koko diterapkeun. Sungkeman ceurik atuh retak dakna. Ibu nah sahabat perempuan bahasa Arab namar cermin bahasa Arab namir jadi perempuan awewe bin ibu-ibu sangkut pauna jeung cermin kaca maka pak wajar lamun ibu teh ngaca deui ngaca mereka undangan sudah we ningali HP padahal mah ngaca aya cai mobil batur HP baturnya dicokot ulang ngaca ulang ya Allah lain mah ribuhnya HP dari HP loba baca Quran padu ka HP besok jedur kayak sejarah HP dari HP saking cinta kana HP udang sarage nu pertama dibuka naon mata mana kieunya gitu Ciomas ya udang sarage kieu Astagfirullah. Hati-hati. Di bumi hati sadaya kudu bertakwa ke Allah Subhanahu barudak murang kali kudu hati ka orang tua, murang kali kudu hati ka guru. Ayeuna mah zaman modern teh geuning zaman kali 3R. Budak aya guruna keur diuk we kieu santai. Eta muridna teh kieu singga we nu sopan geus kieu teh. Ini tuh kalau bagian budak ayana sok saan gitu ayah gitu ayah saan gitu ayah laki biasa mah laki pikiran budak batur bacong ribu loncat bu rib ya Allah ya hati-hati di imah hati-hati di pasar hati keur ngaji hati keur mikir hati, keur masak hati, hati-hati. Atuh salaki kakak majikan manggil dengan panggilan yang mesra yang merdu, masya Allah. Tadi suanten qari menyelengking indah luar biasa di tengah dina telinga. Ya Allah ya karim betul. Saking indahna nu tukang manggeuning nundut, tangan yang ikeun lagi. Katinggal ya, bayi nang hujan, bari kieu deh. Cuti ini jika tidak ada. Ini betul tidak? Hati-hati manggil dengan panggilan yang mesra yang merdu etos suanten qori qori uwi ka bumi suarana indah muka panto manggil pemajikanna mamai hoan teh tidak cocok eta cocok qori uwi ka bumi kan dia sakit fanyandakan ihid bisa tak kita cok bayangan si omas pemajikan tidak pun jago kori ahoge kermas sakeheul dipanggil ku salakina dijawab dan jago kori aku kori oke dijawab lagi kela sakedak koi cengal cetini ya kermasa asin sofat tona kokoakeun kok kompat asin sofat kehel bermasak dipanggil kehel dilanjutkan sok atuh cokot kusorangan Allah ayah nanti ayah burung oren aja nama ya Allah ya Karim hati-hati enak sholat hati-hati Nabi ngajarkan hati-hati Masya Allah nalika Nabi kui kabumina dibuka panto lomari dibuka teu aya tuangan meja dibuka teu aya tuangan kawas di dieu
ngalangkung istrina ngalangkung. Kumaha Nabi? Ya Aisyah, aku sedang puasa hari ini. Masya. Sebab naon? Sieun bojona eta teu enakeun. Hati-hati. Kan ocek kitu lamun sehari 2 hari geus kawinnya, sehari 2 hari pernikahan, seminggu 2 minggu pernikahan, meni romantisna luar biasa. Naon cenah cek? Silih suap. Bari panggilan lagi ayam bebek. Ayamku. Silih suap. Geus 2 tahun ada wakeun tah. Dahar sorangan. Meuli GoFood aya nu kitu aya. Rek ngaluarkeun angin ge kan, ini ditahan-tahan saminggu pernikahan mah. Geus 3 tahun mah perang. Keluar deui. Salakina geus dahar jengkol putih persiapan. Aya nu kitu? Jangan rasanya, ya Allah ya kali. Hati-hati cok, anger. Geus jadi panganten bari oge hati-hati. Sanajan geus kolot aki-aki nini. Kudu hati. Lamun teu hati-hati gawat. Sagala ditincak, akhirna nincak kana baku, nincak kana ti. Hati-hati. Halo, hati-hati. Ulah sudan ka batur, aing mah jalma loba anu sudan ka batur. Cemimin ngalewat henteu seuri sudon. Cemimin ya. Sorry Min. Sorry Min. Aing mau bisa balik ya. Min punten nya. Kayak menang door press di Pak Haji. Door pressna batu. Cemimin ngalewat henteu seuri sudon. Musim mimin eta meni sombong, kempesan sia betul. Betul ka kempesan. Aya nu meuli motor anyar sudan, paling ya tenang anjuk. Kapal ieu sorang lagi beda. Kredit tit. Itu. Tak itu loba jalma anu suud. Zaman aya makan ripuh ya Allah ya Rabbana. Beda zaman baheula. Zaman baheula mah milarian ilmu itu lebih ka sisi gunung. Zaman ayeuna mah neangan ilmu teh di sisi HP. Bener tuh. HP do. Eta kudu hati-hati neng. Lamun kana HP hati. Cing jang kana ya game naon we game hiji. Ini apa lu? ML2 Tilo. Hah? Ini keedan. Opat. Lima. Hari tadi shot doang di jawabannya. Ngaji deh. Ulah HP wa. Aya lagu nih. Subuh muka HP, isuk nyook, berang nyook, sore oge nyook, peting muka, ngaji nadina, wirid nadina, maut nyepeng. Amin ya Rabbal. Rade amin pun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kersana cemimin maut nyepeng. Punten jadinya tuh pengen doang ini. Da orang teh bakal mautnya. Maka hati-hati. Nah kudu hati-hati sabasa kabeh jalma bakal kaanapan ku ngaranna rusak. Ai rusak teh maut bae hancur. Di alam dunia maka urang ulah cinta teuing kana materi. Ulah cinta teuing kana dun. Sabab nu ngaranna dunia bakal rusak, urang ge bakal mati. Nu namina mati, Bu, teu aya konfirmasi eueuh surat edaran. Mati datang tiba-tiba. Bisa wae Bapak Ibu ti heula abi ti pengker. Atau abi ti pengker Bapak Ibu ti heula. Abi atuh ti heula ngadoakeun ibu inna lillahi. Cemimi, bae ah mimin heula nya. Kita tuti. Nok aya nok. Mana nok? Ini belang nok. Nah, dia nok.
Cemimin lah, cemimin peting-peting nonton TV. Tiba-tiba dina panto aya nu ngetok panto tapi eueuh jelemaan. Nah, suara naon? Atuh cemimin di pareman TV terus datang kana panto, dibuka panto barawah tina triplek. Atuh ningali ka handap aya surat edaran tapi jelmaan dicanak surat edaran dibaca ku cemimin dari malaikat pencabut nyawa kepada mimin di tempat. Punten jenengnya. Ganti alamin sieun angel aya angel mual dari kota eta kepada angel di tempat. Harap besok kumpul di lapangan dalam rangka pencabutan nyawa massal. Tuh, aya tuh informasi gitu. Wah, mati datang tiba-tiba. Makanya kudu persiapan hati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bapak-bapak, ibu-ibu, ustaz juga. Siapa kau ustaz? Nggak hati apa di sini awas ini. Dulu tudung hidung, diceroan lagi hidung. Tinggal itu. Pai doakan ustaz nu hade. Ibu sok doakan ustaz darah. Neng, doakan ustaz cing loba du. Cing loba budak. Cing loba istighfar. Puji oke. Kecuali nah yang dia bayar. Dibungkus. Dan haji. Hati-hati. Oh, di imah hati-hati bahkan keur salat. Keur salat kudu hati. Ibu salat teh hayu heureui. Sacan salat heureui, keur salat heureui, beres salat heureui. Allah. Gigirna. Kau gigirna. Cek bedi itu. Titik saya dulu riwayat janin batal ya salatna. Manehna ngomong. Oh, batal kabeh. Ya, jangan. Lah kita salat nu benar. Salat ya Allah ya karim kudu hus. Cek, loba husna loba malawunna. Allahu Akbar. Ya Allah, popoean can dijahitan. Asin can ditutufan. Salat itu cing hus. Qad aflahal mu'minun baca jangan beriman di mana salatna khusyuk. Makanya salat kudu khusyuk. Ulah heureuy wa. Ulah culang cil. Salat teh hayo. Imam keur ruku ditoel. Kulit teh loncat. Ya Allah, ayeuna mah geus sogoh tajuk bae tajuk. Imam sujud lillah subhanahu wa ta'ala ieu kumisna kacepet. Tuh amak mau ditukang, disingkat saja gede, gujut, coplok ke kumisnya. Allahu Akbar. Ciri zaman bertakwa, yuqimunas shalah. Nah, dirikeun anu ngaranna shol. Cepun guru kan kieu salat maghrib 3 jajar, subuh isya 2 jajar, subuh 2an ngajajar. Maka salatna kudu khusyuk, muntan ka Allah Subhanahu. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang. Ibu kedua atos 50.000 aya 50.000. Eta 50.000 nu berhargana naon angka sabaraha nu hargana? Aya berharga angka sabaraha? Sabab aya angka naon? 5 na. Coba 50.000, 100.000, 20.000. Allah angka pertamana. 5 na Allah tinggal 0 hungkul bernilai mual. Salat ge kitu, Cok.
kawas duit tingali makana orang teh kudu loba hikmah nyepang duit tingali dina duit urang cokot hikmahna eta duit aya 50.000 nol asa beuji neng 100 nol asa beuji 4 5 0 0 0 0 tapi di mana Allah kira-kira bernilai apa moal kitu oge salat di mana orang hirup sanajan loba amal sanajan loba zikir wirid tapi teu salat nol nilainya kosong not karena emang zaman kitu pinjol ting torojol judi semakin menjadi nu korupsi kalah sareuri nu maling teu areling nu tara salat mung tobat nu mung zakat beuki meningkat nu bobogohan beuki aredan LGBT semakin menjadi betul tidak tuh ya Allah ya Karim makana mulai ti ayeuna hayu tegakan anu ngaranna salat aqimus shalah yuk tegakkan ngaranna salat hayya 'alas shalah bapana geus adan gerak ka masjid eueuh apa teh adan lain komat kaki itu aya nu kitu aya banjur Allah ya Karim dirikanlah anu ngaranna salat naon geuning ke pertama di akhirat anu ditanya ku malaikat teh perkara salat barudak siap salat siap salat neng siap salat insya kadang salat subuh eleh ku tunduh ari tunduh eleh ku pangabut salat subuh tara runduh salat lohor masih di kantor salat asar masih medar salat maghrib nonton tadi Persibnya seberapa hasilnya Pak 2 hiji bisa tadi segera mah keur ieu teh nontonnya gini 2 hiji salat isya nakasur busa tahajud diselimbut salat duha kalah balanja kumaha rek asup surga betul tidak maka dirikanlah anu ngaranna salatna kudu khusyuk menghadap ke Allah Subhanahu wa taala eta hiji 2 di mana jalma nu bertakwa teh eta jalma nu ngalaksanakeun perintah Allah naon perintah Allah iqra kitabak bacalah kitabmu bacalah Al-Qur'an berman maca Al-Qur'an apa maca HP ustaz ulah sudon naon kitu dina HP na aya Al-Qur'an oh pas maca Al-Qur'an dina HP aya WA mending WA na ge ti mantan teu jadi maca Al-Qur'an WA euceu pesen daging 2 kilo rek maca Al-Qur'an tuh jadi daging pula aja gitu ya ya Allah ya Karim siap baca Quran siap nawiru caangan imah anjeun ku maca Al-Qur'an imah mana aya 4 Pak imah nu Quran ku dicaangan hiji imah urang sacan lahir ke alam dunia rahim ibu maka ayeuna nuju hamil nuju ngandung cepen kandungan bacalah Al-Qur'an borosot lahir ke alam dunia imah nu kadua mana didirikan tina batu bata semen besi imah ieu baca Al-Qur'an 3 ieu diri urang imah sapenghunina qalbun hate anu aya dina diri urang ieu penghuni mata bacakeun Al-Qur'an 4 imah urang ke di akhir RSSSSS rumah sangat sempit sekali selonjor pun sulit sesak napas kemudian geus maot mah kumaha sesak napas nanya geus maot nah alam kubur eta imah urang maka saur Nabi kumaha iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi bacalah Al-Qur'an sabab engke di akhirat eta bacaan urang datang mere syafaat ka urang sadaya insya alhamdulillah bapak-bapak maca ibu-ibu maca budakna maca insya alhamdulillah kitu apa henteu
buka panto imah ningali budak keur muka Al-Qur'an seneng apa henteu? Ibadah tenang kana hate betul. Maka baca Quran kawas zikir ka Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Zikir ka Allah nentremkeun kana hate orang benar. La ilaha maka dina zikir teh kudu aya 3 ce. Hiji zikir kudu make rasa. 3 2 zikir kudu karasa. 3 zikir puncakna kudu urang teh rumasa. Hiji zikir kudu make, 2 kudu karas, 3 rumasa puncakna. Nya kudu make rasa zikir teh. La ilaha kawas nguseup geuning bapak ari nguseup nu meunahna dina nguseup teh naon Pak? Hah? Ngurunyudna. Naon ce? Monyong saya dik itu. Ngurunyudna. Nah, cek alus itu. Sekali di naon meunah dina nguseup teh? Twing. Buat maka bapak-bapak ieu ridho ikhlas rela nungguan berjam-jam. Nungguan naon? Jeung tarik eta naon? Lamun ngurunyut kunyut. Girwil beunang laukna. Sabab naon bab lauk mah bisa dibeli di pasar oge, betul Pak? Lain eta tapi ngurutin eta maka zikir oge lain bab ucapanana. Sabab ucapan mah bisa menang budak oge bisa, tapi ngurunyutna kana hate la ilaha lamun teu make rasa mah la ilaha illallah la ilaha illallah aya nu geulis ngalewat ka manajigna geus kawin acan di mana imah teu make rasa subhanallah jadi panallah Allah akbar kudu make rasa supaya naon karasa narobah tingkah laku paripola ayeuna zaman kiwari geuning zaman luar biasa betul tidak? Aya jalma anu loba ayeuna teh ya Allah ya Karim ku segala macam judi online, game online jeung segala macam teh anu rari nu ngarusak kana diri teh betul. Narkoba jeung lain sebagainya. Puncakna urang rumasa. Naon cenah? Atuh rumasa diri bodoh maka orang diajar datang ke madras. Rumasa diri bobolokot ku dosa maka orang tobat ke Allah Subhanahu. Ya Rabbi bil Mustafa kami ya Allah nu maha suci pasihan artos sapati amin atuh cuy kanggo modal ka haji sesana kanggo kawin sekali ya Rabbi bil waghfir lana ma maqta ya wasi'an ya Allah nu maha agung fasihan artos amin kanggo modal ngawarung sesana kanggo ribu hadirin kaum muslimin rahimah bacalah Al-Qur'an Iqra bacana sabab kumaca Al-Qur'an hati tentram hati damai zikir ke Allah di mana zikir dimanapun
Ainama kuntum, dimanapun orang zikir ke Allah subhanahu, zikir bil lisan, zikir bil qalbi, zikir kulisan, zikir ku hati. Subhanallah walhamdulillah ha illallah Allahu akbar wala sekali deui subhanallah walhamdulillah mantap, tepuk tangan dulu lah itu. Menjapati. Ibu. Zikir ke Allah subhanahu bermasa zikir. Sebab nom lisan berzikir tanda orang bersyukur karena nikmat Allah subhanahu. Nikmat Allah luar biasa hebat cok. Di luhur seusap rambut tunggu ke handap seibas kapal nikmat di Allah subhanahu. Dina sirah aya naonan cok. Aya gitu Bang. Aya rambut manjangan tuh. Manjangan tapi hebatnya ciptaan Allah bulu mata manjangan. Bayangkan kucing bulu mata manjangan. Cek no kayak masak kali ada lah luhur. Karena mobil kali ada lah. Betul tidak? Turun ke hadap aya irung bulu irung manjangan tuh. Bayangkan namun bulu irung manjangan. Keresu bersin hajin sampai 2 meter. Makanya haus cai. Hebatnya ciptaan Allah. Kuku manjangan. Manjangan tapi ciptaan Allah hebat. Waos matu manjangan. Bayangkan ku lamun waos manjangan. Ustaz rek ceramah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Allah. Hadirin hadirat jangan sapiring be aku kolot. Teu hilap katukan olap oge katukan toge. Tah ku kituna silah botak rea kutuna. Allahu ciptaan saha? Hebat ciptaan Allah. Hebat. Betul tidak? Masya Allah. Tapi punten Allah nyiptakan manusia dha'ifa supaya manusia itu sombong, maka manusia diciptakan lemah. Diciptakan naon? Naon buktinya lemah manusia? Sakur anu kaluar tina diri manusia mah gareuleuh. Naon cenah? Naon cenah? Kurang tarik. Kembali bohong ka dieu. Gareuleuh. Tinggal hiji-hiji tina mata kaluar naon cileuh artina kecil kamu badan sok yuk cumimin hudang sare cil turun ke handap tina irung aya naon cek leho teh lamun daseuh lamun garing korong buktikan sok lamun teu geuleuh coel kabaturkeun contohan cok contohan cok coel contohan gelenda tuh tahun kurang sombongkeun atuh tina irung ka handap aya biwir kaluar naon tina biwir tara zirong tara keren gelenda engko geuleuh tapi sok ngagambar dina bantal Pulau Dewata, papalata. Naik keluar seletik ayat ceri, tina ceri keluar naon. Conglai, rasana kumaha? Hah? Ribu pahit cenah Gusti, geus ngarasaan Astagfirullahaladzim. Ieu jadi mah tuh. Jadi itu macam asin. Macam pernah ngerasa coba anda boro-boro tinu kitu
tina pori-pori urang keluar kesan geuleuh teu salaki ibu geus olahraga ibu ka imah basa bajuna dipajang apa disosong nah apa kene disosong ih ieu punya bebekku dipajang bau naon bu disos ya Allah nah gol maka sekali di urang mah teu bisa sombong lamun sombong berarti ia ingkar kana nikmati Allah subhanahu hadirin kaum muslimin jamaah nu dimuliakeun ku Allah subhanahu maka Rasul baginda amun mulia Rasulullah Muhammad iya Rasul dipikir cinta ku Allah hebat luar biasa diangkat bahkan dina engke Rajab Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi Allah bahkan Nabi nu lain mah teu Nabi Muhammad unggul anu bisa Isra wal Mi'raj dimuliakeun ku Allah tapi sifat Rasul rengku sopan handap asor TPDP Rasul nyaahan Rasul sabar dina kahirupanna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi salatna khusyuk kakina bengkak matana merah eta Rasulullah sallallahu alaihi hebat maka orang lamun eling maulidin Nabi yuk contoh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masya Allah jadi hiji salat dua baca Al-Qur'an tilu taubatan nasuha ciri jamin bertakwa teh saeutik taubat ke Allah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin yang balik secalik menentukan istilah sari'u wa sari'u segera urukeun tobat ke Allah subhanahu ciri jalma bertakwa nalika ngalaksanakeun dosa tobat ke Allah subhanahu halo ieu warnana naon mana putih tah ieu putih mah cok sabab disebut putih kudu dicobaan dulu izinkan aku neneng dulu Yusuf bismillahirrahmanirrahim ya, alhamdulillah cai awalna bening kieu cok cai teh awalna bening ki can ka pangaruhan ku caina naon can ka pangaruhan ku warna naon bening manusia teh kawasia cok botol ieu sakieu isina air mineral hargana sabaraha teh cok 2000 ketinggali tukang dagangan diganti isina ku susu jadi sabaraha 2 kali lipatna betul diganti ku madu sabaraha bisa 100.000 sakit maka jalma kumaha osi bentukna sarwa ieuna sarwa jalma ngaranna tapi osina kumaha nentukeun kana osi di mana osina solusi osina ilmu maka ieu hargana bernilai hargana tinggi tapi osina teh sudon iri dengki kabatu teh goreng sangka ciri pidik tamak jeung lain sabagaina maka hargana leuwih murah lamun geus eueuh caian ieu botol jadi naon sampah kosong dipicut maka jalma lamun geus eueuh eusian otak eueuh eusian ku ilmu hate eueuh eusian ku zikir betul eusina kudu haram-haram maka dia akan menjadi botol bisa didaur ulang aya jalma didaur ulang tuh ieu jalma mait ieu mah hade mait didaur ulang we tuh da kene ieu bisa daur ulang bener dong masalah maka urang kumaha tapi ku taubat anu awalna bening terus urang hirup di alam dunia jadi kiruh ieu warnana naon kiruh bisa jadi bening mual bisa jadi bening mual bisa jadi bening mual cius ini apa
Iya awalna bening dicampuran ku teh jadi warnana beureum, dicampuran ku susu jadi warnana podas, dicampuran ku kopi jadi warnana hidung. Lamun kopi hidung, lamun kopi white mah jadi naon? Coklat. Bisa bening deui moal? Urang kaos ieu awalna bening kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak anu lahir suci, kemudian loba dosa, mata loba dosa, ceuli loba, suku oge loba, leungeun oge loba, hate urang loba, maka kiruh anu awalna bening tugas urang ngabersihkeun anu asa ngakiruh. Bisa jadi bening deui moal. Cius, kumaha carana tuh? Banyu, emang kahuluan. Carana dibuka heula. Terus terus dibuka mana? Diuyuk, diuyuk. Siap, siap. Awalnya kir. Mata loba dosa, ceri loba dosa, bibir loba dosa, hati loba dosa, atau suku oge loba dosa, maka kieu urang teh pinuh ku dosa. Taubatan nasuha ka Allah Subhanahu. Carana hijrah ulah diam-diam bae. Ganti dosa urang ku taubat. Taubat carana loba di antarana urang perbanyak soda. Naon cenah jawab? Sodakoh teh milu bala ngaleungitkeun ngajauhkeun kana bala bencana. Maka di mana Indonesia loba bala bencana teh bisa jadi eta embung soda. Siap sodakoh siap. Anu boga kakayaan Bu, rumah bertingkat, mobil mengkilat, istrina empit. Ijo. Bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah naon? Imahna tembok sawahna lodok, istrina kenok kur montok. Lubak libuk loba-loba teka lobok. Ya Allah eta nu beung. Tah urang teh pinuh ku dosa, maka carana jang tinggal jang. Carana urang pindah ulah diam-diam bae. Di imah pindah ka madrasah, asal acan bisa abatasa, pindah ka madrasah jadi bisa abatasa. Abatasa ja dadarosa. Nanti buka roh ibitisi aki-aki jeung ini. Nanti kudu mah ubut tusuk rusuk susu disusu. Tidak botol awalnya kiruh. Pindah hajiru hijrah ulah diam-diam baik diajar. Si Ujang asalna teu bisa ngaji, teu bisa adan, pindah ka dia diajarkeun ku ustaz jadi bisa ngaji jeung bisa adan. Jadi ngaranna jidan, bisa ngaji jeung bisa adan. Aya jidan aya. Lamun jidan teu bisa ngaji jeung teu bisa adan ganti jadi Juned. Tuh tingali. Tina botol dipindahkeun kana gelas bisa bening moal. Moal cius. Urang pindahkeun. Ulah diam-diam, Mbak. Siap. Siap tina botol urang kana gelaskeun. Seguru seilmu ulah nekan. Siap. Semangat kan gitu mah. Tadi sot. Nah, baiklah sekali siap. Siap. Urang kana gelaskeun siap. Bismillahirrahmanirrahim. Coba tuh. Sekali ya. Awalnya naon dia? Pinuh ku dosa, pinuh ku maksiat, jol ka masjid, taubatan nasuha ka Allah Subhanahu.
ngaji, wirid, yasin, sholawat, ngaji, maka ku ngaji taubatan kau. Ayeuna geus mending dia cek. Lamun geus mending ieu geus bisa ngaji jeung bisa dan jang diri sendiri apa jang orang lain oge. Halo? Kayak ngaracai ya. Lamun jang diri sorangan ngaranna pelit. Korek keket mengken mere gehes cap jahe. Ajarkeun di batur. Cek, ieu geus bening, ieu masih kiruh urang campuran. Nu sok urang dipohokeun nyaeta dakwah. Maka maulid Nabi di antara hikmahna urang kudu dakwah ngajakan batur. Si Ujang teh jang sana mina jang. Kan di kopi hideung sana mina. Tadi tukang eta Ujang eta Ujang. Nah. Tadi pengkar tadi pengkar. Laki-laki. Astagfirullah. Sakir. Akhir. Sapir. Supir. Sakir. Ada. Ya. Ada. Ada. Mantan. Uang. Tuh, Sakir lah banyak. Oh, reka masjid geus adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo kene nu main HP batur, ajak ka masjid. Ulah main HP wae urang ka masjid, main HP na di masjid. Gas arwah teron. Geus pening, ieu masih kiruh ajakan. Hayu urang ka masjid, hayu urang tobat, hayu urang ngaji. Siap? Lamun tina bot tina gelas ieu kana botolkeun anu kiruh bakal jadi bening dia. Siap. Alhamdulillah. Lamun geus bening kieu tutupan. Kunaon tutupanna? Istiqomah. Lamun geus bening, geus berubah, geus bisa ngaji, tutup. Kunaon tutupanna? Ngajina wiridan sedekah balanja gibah paulah anu goreng mah ulah buang taubatan nasuha ka Allah subhanahu maka geus berubah jadi bening. Alhamdulillah. Biasana lamun geus berubah kieu geus dina terakhir penuntung ieu pidato. Tamadi jalan udah haus cuy. Siap. Lanjut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Iya filosofi tina cai. Maka orang bisa ngambil hikmah. Tina segala rupa nu urang ditingali, urang cokot hikmah. Contoh naon? Urang ningali ka sawah. Di sawah aya naon cok? Pare, aya pare padi di gigireun aya jukut. Maka sawan guru cok, di mana urang melak padi, melak pare, rumput bakal jadi. Artina naon? Padi ia perkara akhirat, rumput perkara dunia. Di mana orang melak padi, maka rumput bakal jadi. Di mana orang mutamakeun perkara akhirat, maka insya Allah dunia bakal nuturkeun insya alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah. Hiji takwa. Naon cenah cek? Takwa teh naon artina? Hati. Di mana hati-hati? Di imah hati, di pasar hati, di kamar hati, sakabehana kudu hati-hati. Dua, lamun orang hayang bagja contoh Nabi Muhammad, hiji Nabi Muhammad tadi bertakwa, cirina tadi geus kaberebet. Dua, lamun orang hayang bagja, maka orang kudu ngamalkeun anu ngaranna sahabat. Naon cenah ceuk?
sabar. 3S senyum, sabar, syukur. Kan ayat 3R tadi. Non 3R teh? Rudet, rungsing, rungkat. Dibalas ku 3S. 3S teh naon? Senyum, sabar, nyimpen motor gini, aya motor teh merekna macam-macam nya cunya. Aya NMAX, aya Honda Beat. Itu tulisanna kumaha? Oh, makanya teh bahasa Inggris mah kitu nya. Gampang kene bahasa Inggris apa bahasa Arab? Bahasa Inggris mah gampang. I love you, you love me, you and I, love. Bahasa Arab mah cok, tina satu kata bercabang. Bahasa Inggris mah gampang. I like you, you like me, you and I, clear. I benci naon bahasa Inggrisna? Hate. I hate you, you hate me, you and I, help. Oh ya Allah ya Karim. Bahasa Inggris, tapi bahasa Arab. Oh, tina nasoro bercabang. Sing coba. Nasoro. Lain nasar itu. Nasar tuh. Doroba, dorobu, dorobata, dorobena. Jadi kola lain kolak makanya supaya terbawa supaya terbawa ayah opat rumus nuntut ilmu seperti opat rumus nuntut ilmu supaya ilmu benar-benar nyerap. Siap dihafalkan siap jangan siap dihafalkan siap. Rumus na A B C D. Naon cenah Cok? Aya nu hafal. Oh, urang hafalkeun. Rumus nuntut ilmu iman nuntut il A B C D. A na abuskeun. B na C na D na ulah kasudon. Ieu mah rumus menuntut ilmu. Kan biasanya susah majoran toh. Abuskeun kan itu sok abuskeun budak ka pasar. Joran toh. Itu siap kompak. A B C D. A na abuskeun. B na C na D na. Abuskeun naon nu diabuskeun ilmu naon kana naon kana konon katanya otak dibagi dua hiji otak kanan dua otak nu tengah we otak bebeskeun kana otak ditinggali dipencong makana kada B bebeskeun A na abuskeun kana otak B na bebeskeun kana naon nah kana mata wios dicontohan wios. Siap dicontohan siap. Sok pandangan dikit cok. Kita lingkaran dia. Kalau kan nyengir terus dia nya. Tinggal dia sana sok dia. 10 cm di depan mata kita neng. Nah, siap puterkeun. Terus tinggal ada puterkeun simpen dina gado. Ya. Cek gado mana cek? Hanya pangharepna nya kieu. Udah ustaz kena salah, makanya salah ulah turutan. Tak eta, anu salah mah ulah diturut. Turutan. Aduh. Bebaskan kana mata, maka diajar kudu bari ditingali ulah perem, ulah naon? Cekna cecepkeun kana naon? Kana ceulik cecepkeun eta kana ceulik. Dena dedetkeun kana hat. Dina hati dekat dengan kolbun dekat dengan jantung, ada jantung sok berdetak. Lamun keur senang keur bagja jantung teh tarik. Lamun keur tenang keur caleuy nya, keur loba masalah, mikiran hutang, jantung teh laun ceuk kade.
ieu tanda tangan. Jantung. Maka kudu dijaga. Jantung ieu dijaga tadi ku zikir ka Allah Subhanahu. Sok tarik napas. Tahan 7 minggu. Tahan. Hembuskan deui. Tenang gitu nya. Anak hembuskeun kana naon? Udah baru lagi. Balikan deh ya. A B C D. A na B na C na B na anak abuskeun naon diabuskeun? Kana naon? B na baboskeun naon dibaboskeun? Ilmu deui kana naon? Mata. C na cecepkeun ilmu kana celi nyecep nyempil cepil kan bener. Cepil nyecep bari nyem karena naon nyempil lah terakhir dedetkeun kana hati maka di dia ilmu fis sudur la fis sudur ari ngaranna ilmu ayana dina dada. Betul? Betul apa betul? Benar? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka terakhir Rasulullah baginda Muhammad sallallahu alaihi akhlak mulia Nabi Muhammad mah Nabi Muhammad boga akhlak anu tinggi anu mulia maka orang ge kudu berakhlak mulia kasar kepada jalma supaya naon henteu gering da aya mah cenah loba jalma anu gering bener gering loba jalma anu gering aya mah gering naon sarupaning asam aurat migrain kurang vitamin D. Maka orang kudu sehat, 3 sehat. Hiji sehat fisik, 2 sehat pesak, 3 sehat pasuk. Sehat naon hiji? Fisik. Aya jalma anu fisikna sehat, pesakna henteu sehat, lieur teu. Lieur. Gering, hayo we dompet tadi. Opnamu dibuka kosong naonan. 2 aya jalma anu dompetna sehat tapi fisikna teu sehat. Mus-mus ka dokter deui, ka dokter. Lihatkan kita oke. 3 jalma anu paling gering nyata jalma di mana fisikna sehat, pesakna tapi pasukna teu sehat. Naon pasuk? Anu tengah. Ieu qalbun hate. Hatena kudu sehat. Maka muntan ka Allah Subhanahu akhlakul karimah. Aya satu barangkali Kak Payun ka dia. Tah ieu jangan tah. Anu teksak aja ka dia. Iya, kita panggil bersama. Ma. Kita panggil Ariel. Iya, gitu. Nah, salam, sok calik dirinya. Tidur. Tadi, ya, jadi ya, sekali ya, macam itu. Sana mana? Iki. Cek saju nih aku tadi. Tuh sakit tuh. Junet. Iki naon? Iki tuh. Iki cita-citanya jadi nang Pemain poli. Oh, pemain poli. Suka mainkan hati orang ya. Laki-laki yang jomblo itu harus bahagia ya. Sebab laki-laki anu hanya bermodal nekat bakal eleh pula laki anu siap menuju akad. Laki-laki anu siap anu hanya bermodal laki bakal eleh pula laki anu siap menuju penghulu. Laki-laki anu hanya siapnya modal pacaran bakal eleh pula laki anu siap duduk di pelaminan. Sebab untuk melepas status jomblo lainnya sok cinta, tapi harus datang ke KUA. Bau jadi. Cuma cengik gitu. Ki, cita-cita jadi osok poli osok. Sok. Di mana? Di sekolah. Oh, sekolah. Jadi mau ya guru hari tepat. Poli ya guru. Iya, siap. Terus apa susunatan? Tas.
Surat Al-Ikhlas apa? Apa? Surat baca surat Al-Qari'ah. Tadi non tadi? Oh, iya. Baca surat Al-Kafirun. Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma Batu komik. Al-Ikhlas. Ulwahawahad. Qul huwallahu Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Orang rusuh aku. Hadiahnya tisu. Ada tisu kenapa? Itu ini bukan sembarang tisu. Ini tisu lap. Ada tisunya, pegang. Oke. Oke kami tahu. Kewa. Miskin mata duit kucing. Ya hadiah tadi cerita. Mak ya mak. Hanya Ya di mana? Cimin ya tadi. Tadi Kak. Pohon deui Ciko. Pokoknya ilahnya dijangki modal yang jadi pemain polinya. Mana ya dia? Oh, gila. Sakit juga. Gitu. Sing modalnya ulah dibelikan kuotanya. Ulah yang kuota. Kayak nama cowok gini, oh budak itu diberi kuota tanya. Gini mah ini mah. Ini budak yang jajan itu diberi kuota mana nyanyi. Yang jajan untuk di warungku bapak, yang jajan untuk di warungku mama, pura-pura terboga padahal kira jam aku apanya Dirinya cing rajin ngaosnya kopiannya cing bener kita ya cing rajin solehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Kela. Hadirin nuhun gitu. nuhun. Hadirin. Nuhun. Tong hila. Amplopna cing gede. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Iki. Iki suriki sumilkiti weleh. Enggak sekali itu. Mau diberi dulu. Ki, dia mah jadi tisu kayaknya. Jangan lama ngobat tisu dia mah kadiakeun. Kurang belum. Alhamdulillah. Terus tak mau 12 langkung, cenah seorang tadi ulah langkung ditabuh 3. Mesti ngajadikeun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dangos maning pondok tapi asup sadayana daripada panjang tapi setengah-setengah. Ngaosna. Alhamdulillah. Jadi hikmah tina maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, hayu nyontoan ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi akhlak mulia, tunjukkeun akhlak anu mulia. Sok urang ulah kenat-kenat mapat tina lisan kalimat hamdalah sumarambah kana manah kaluarkeun leungeun ngulurkeun bantuan ka batur sedekah diperbanyak eta saksi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqakum minas salihin lamun teh aya
dihudangkeun deui maka abdi bakal jadi jalmi anu ahli sodak. Siap sedekah siap. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin kaum muslimin jamaah dimuliakan ku Allah Subhanahu. Mudah-mudahan katampi ya anu tiasa anu nembe didugikeun mudah-mudahan sanes waktos urang tiasa papendak deui dina channel jeung saluran anu berbeda insyaallah. Sakitu biasa didugikeun dina ungnya hapunten kasuhun ka Bapak Ibu sadaya. Bila ayat carios anu teu sapagodos sareng teu kahartos, bila ayat carita anu kirang pernah, bila dalil-dalil anu kirang pernah. Hapunten nu kasuhun. Bade dihapunten ceuk. Pidoana kesadayana mudah-mudahan ieu eueuh deui ka tempat ka kerompok mudah-mudahan sing selamat. Amin ya rabbal. Kaning-kaning ngalewatan jalan anu naik turun siga ninja hatori. Ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan disatukan ku Allah. Tutup berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Satacan ditutup pikeun abdi di reng-rengan sareng tim mudah-mudahan diapunten ieu tim diantarosna abdi gadoh tim oge YPPI Bu nganana teh Yayasan Praktek Psikolog Indonesia anu menangani kasus masalah-masalah gangguan mental gitu nya. Stres, depresi, udah katingali tadi stres mati makanya yang sok kalu, podium, manu, tadi batu manu, karena di obatan, jadi obatan, gitu. Alhamdulillah, alamin. Berdos di Tasikmalaya Kota di Gunung Ruai, Caket Unsil. Hadiah tadi alhamdulillah biasa selamat mudah-mudahan ayeuna ge dina kayan suasana anu cerah, ieu barokah di Allah Subhanahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahil hidayah wat taufiq wal ridha wal inayah. Al afu minkum Ria Irawan Elvi Sukaisih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.